alhamdulillah ya Allah. Yeuh, rezeki mati mana we, ya aya jeung barudak ieu dengan sangu samingguan. Aduh, aing mau jeung papani jeung si Haji deui. Siang balanya bagong emi, balanya bagong enog sia hutang ka aing kamari 7.500 can dibayar goblok. Atuh eta pira 7.500. Da pira 7.500. Heuh sia teu nganyuk sakitu atuh nyebut-nyebutkeun pira ari geus gablek duit mah nyebutkeun pira 7.500 bayar sia hutang ka aing. Da teh sing Haji da ieu mah aing meuleun balanya pamere itu tuh ti eta ti RT. Sia mangan pepenta jeung pepenta ieu cek keterangan oge lebih baik tangan di atas cenah ketimbang tangan di bawah. Tah artina teh sia teh lebih baik sia teh mere ke batu daripada sia pepenta. Da aing mah teu menta atuh Haji, ieu mah da mere ti ditu. Ya, da aing mah teu menta. Pamere da urang mah da teu menta mah nya pamere. Oh, pamere ieu teh. Pamere aing mah teu menta teu nya ge malarat aing mah hirup teu tara. Lain sia menta ka ditu. Itu sih itu daerah-daerah acan atuh. Kieu maksud aing mah lamun pamere kieu hek diopi sorangan doraka eta teh. Oh eta teh nya. Jadi maneh menang pahala da mere ka urang gitu. Jadi sama-sama mun didahar ku sorangan mah doraka kitu. Doraka da cenah cek keterangan oge lebih baik memberi daripada meminta taman teh ayeuna memberi ka urang gitu. Jadi menang pahala maneh oge. Hayu urang bawa bagi dua we atuh. Gede pahala.